Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun deui mahanca tafsir Juz Al-Makarya 1 Suhendar. Ayeuna urang atos dina ayat ka-7, insyaallah diaoskeun dugi ka ayat ka-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum. Kahade ulah kitu satemenna catatan amal jalma jahat aya dina sijjin. Aranjeun apal naon anu disebut sijjin? Kitab anu geus ditulis. Kala kade ulah kitu laku rampah teh. Inna kitaba lantaran satamena rekaman alaf al-fujar jalma-jalma jahat kaabus anu curang dina nimbang sarta ngapilainkeun aturan Allah Subhanahu wa ta'ala la fi sijjin bener-bener aya dina sijjin. Wa ma adraka ma aranjeun arapal naon ari sijjin kitabun marqum. Kitab catatan anu geus ditulis kalayan atra jeung jelas. Lafaz sijjin bentuk sigot mubalaghah tina kecap sijnun anu hartina penjara. Catatan amal jalma jahat moal bisa dihontal komo jeung direkayasa kawas rapot barudak sakola lantaran disimpen di tempat anu dijaga sarta mustahil manusia bisa ngahontal eta tempat. Sok sanajan eta catatan ditempatkeun dina tempat nu hese dihontalna tapi marqum bisa ditingali kalayan atra. Burhanuddin Al-Biqai ngajelaskeun yen kecap marqum biasana sok dihartian nomor atawa ciri anu atra sarta sok dilarapkeun kana ukuran baju. Ukiran dina batu atawa ciri bodas dina kulit sapi hideung sok sanajan curang nimbang jeung naker dianggap pelanggaran teu pira tapi sangsina bakal jelas berat. Sakitu wae urang macakeun ngahanca tafsir Al-Makarya Ustaz Suhendar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.